tong lele malang wala dia balatang tama my friend my brother everybody come here come on hancurkan semua faktor hancurkan semua faktor hancurkan semua faktor hancurkan semua faktor aya naon anu kena dijalankeun dinten ieu please sit down behind antri di belakang behind no I want here paingan si Jabri jauh-jauh naon anjing muni asa didudut jantung aing keur ngalamun pukul nunungan anu neungeul ngadoneungeun aing ngalamun udah maneh nu katempona ceneuleu ting sakali ngahancurkeun semua faktor diterima diterima naon cenah diterima diterima can panen naon Aisyah ceuli teh ka mana karep teu acan panen insyaallah upami tos ka alam panginten Aisyah kintal mah aya sugan kejadian gagal panen wing teh hampura kalau doan gagal panen 3 hektar teu ka ala pangna teu ka ala tidak puguh teh dipelakan tadina jeung sawahna geus sawah batu paingan itu naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar tobat budeg geuning sia teh bareng geuning budak sia budeg geus dikawinkeun demi Allah geus dikawinkeun pananggalan tanggapin lagi teu nyamung goblok bolot sia teh
sia bolot Udah. neme di SMA kelas 2 oke tos ujian tos hasil neme pada dikawinkeun teu nyambung hayang ngapuayang anjing teu nyambung goblok tangtuna ge wayang golek si anjing lain nyaritakeun anak sia nu maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun iraha anjing naon sia teh bu itu maneh teu sangka bapak maneh aduh ya anjing bapak aing mah aya keneh liper aduh anjing goodbye atuh tong diceungceurikan da geus nasib meureun anjing kalau beuki parah anjing Nanti dibawa ke rumah sakit. innalillahi wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan tuang rama mulihna ka alam marjah teh sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat anjing tah kitu amin gitu wah beuki parah anjing hariring lain nu kuring haleang lain nu urang hariring nu maka wening haleang nu maka wenang nu maka muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara akhiri buci kurubu dicukupan sendiri pusari rasa tunggal nak kulalan Gusti bayaya cibitu tunggal nak kulalan Gusti hari kasabana Pak Haji Sidi Amaro jam kaya
yaksa sikap pedang tarsip Gardapi ini dan rasa ya walau dia balat tam-tam madenawa Ye syukur geus kararumpu yap karep anu kedah dijalankeun dinten ieu naon Gusti naon kieu Raja Astina teh benu ku ayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Tak kuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tong boro urang anu teu pati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan Labarerang kan ngaliwat. jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh Kageuleuh eta anehna teh. Pararang. iya tak kitu yo nu matak urang cing apa kana adat sababay Duryodana mah tiba heula Itu adatna. tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah Ya jeung sok numpes keuyang di manehna mah. Keun bae asa pangbenerna we hirupna teh bener. tak kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy kudu digeunahkeun hatena jeung ai digeunahkeun mah babari kepan duitna teh turunna teh cara hese ya. Tak ai anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digendeng ku bapakna jeung ku uwana apa dina gelar perang sinupit hurang di pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikenca katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu atuh puguh moal aya meunang temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit Senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan Bola Kidul ka sisi Gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea Ajak jejeleh. malah Jejeleh ngaramek. ayeuna waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka menang pujian tiba ka menang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah Bisa ka SMP. mahal mana HP jeung motor HP. dua nana ge mahal Mahal. da teu kabeuli kuing mah itu jadi dua nana mahal da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing bah di gunung aya kabut naon entong ribut Saeutik we pantuna teh eta. ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba anjing geus di sisiniran atuh Di cenah Surabaya di loba. wayana deui ieu tugas teh kudu dijalankeun siap saraya ya siap siap tak kitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna ayo ulah aya nu tinggalin urang ngajugjug tengah lapangan Tegal Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakedeung deui ya ya Mios
Galirak kedah di jari Nyaraga kedah di jaga Sing dedek kajiwa Lampah awan dong bisa gitu-gitu haram jai pongan teh panatik teh beri kaleuwihan hingga mentetaguniannya walau dia pada tamtama satu jual pikeun nantang si Bima jeung si Arjuna ajak ka Budak Kidul
santri iman menang musibah mau laksana kadar dunungan sifat Musa ilah sok kenging musibah sasara mugising aya panyingan mugising aya panyingan Pate si jana di Medan jajan pulau Belakang sampah Herman payus mun silih elingan pantes mun silih tulungan Cacam maricang tandanya silih ajenana dumasar kamanusaan dunungan dumasarakat manusaan kayu agung papar wete samyarempel godonge rempel Samia pang-pangesekan mekaring galih pandele si pandan harum si pandan harum Banglus lampahipun rencana Kurawa daya kajaba lintang ti kudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat Tuh, iya Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nebihan putrana Abimanyu ya tapi ngurangan korban ti pihak Kurawa itu kayaan parantos papayun-payun antara Pandawa Kurawa Tuh, di tengah-tengah Kurusetra leres ai ieu nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapalaputra dah ya kulang nah aya ku wararaas teuing cu Bararaas kumaha Aisyah dek kumaha jadina deuleu ieu ujang duka teh teuing atuh. ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda Sumuhun sepuh bulan nyaeta perang Jayawinangun di tengah-tengah Kurusetra leres karena eunteng mudah-mudahan cing jadi eunteng ka jalma nu bakal dararatang cu leres dah sakur kajadian anu geus kaliwat jadi eunteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi eunteng pikahareupeunana jadi cermin wa kuha sakitu ujang kulan Kakang silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing da eta kulan mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei sumuhun siger tengah we hirup mah kitu cu ih atuh kan tenang sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade sumuhun bujeng hingga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seueuh teuing mah pan mata kamarkaan nya cu ih sagala ge ulah kalangkungan wa geus saling hareupan deuleu itu di tengah-tengah Kurusetra sumuhun kantu nunggu komando leres
eta teh dulu anu saling harepan teh dulur jeung baraya. Ih, sanes nu liar uang teh geuning. Beh ditu nama sa Adam sahawa Sumuhun. Sagetih urang teh mah. Ieu meureun Ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh Ucu. Buktos kumaha uang ulang sekarang Dina nalika para malaikat protes ka pangeran leres. nganahakeun dina waktos Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi. Oh sumuhun uang ari kitu. Para malaikat nganahakeun naha makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih. Oh gitu teteh uang. Bukti geuning cu. Buktos uang delepat ulang. Maha benar Allah dengan segala firman. Dengan segala firman-Nya parurah. Nu mata ulah dimangmangan deui oge cu. Ulah cangcaya ulang uang. Nyadiri masing cing masing emut kiranya Ibu Nancy Toba. masing emut berang penting Pak Haji teh niru kada aya. kadek kajong-jongan teuing salirangna di api Ai parurah diing dacan kula. nyaraga kedah dijaga anu jirim geranya Pak Haji Sidik na waruga Aki umaran dacan kula. supaya dugi kajaga dunungan supaya dugi kajaga empat singo empat kabatur kakuan nu teu jujur samemehnya kabatur pariksa badan sakujur pariksa badan sakujur. Ai Pak Haji Rahmat aya. Salah sok jadi tukena no mata kulaga gapah gerenya Pak Alit badanmu aya hargaan Pak Haji Rahmat murang tajam jejak Semar ya winang Semar ya winang Semar kuncung dan narulung Siti bentar Kang Puputra